Mangga Mitra, Mang Anggang oge ayo namah ngadongeng dina TikTok. Siaran langsung live streaming dina dinten Senin malam Salasa, dinten Rabo malam Kemis, sareng dina dinten Jumat malam Sabtu oge dina dinten Sabtu malam Minggu. Mang Anggang ngadongeng siaran langsung atanapi live salami 2 jam, dikawitan ti tabuh 8 wengi dugi ka tabuh 11 wengi. Mangga Mitra, anu bade ngiring manco siaran langsung Mang Anggang dina TikTok, kalayan bebas iklan, diantos kantun di follow akun TikTok Mang Anggang supados aya notifikasi pemberitahuanana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu di mana bae ayana. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Anggang. Juru dongeng Sundati channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Kumaha Mang mitra, mudah-mudahan sadana secara rehatnya mitranya eta nu disuhunkeun ku Mang Anggang siang kalayan wengina. Hatur nuhun kanu parantos maparin komentar oge like-na oge manco dongengna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasihkeunana ka Mang Anggang. Mangga mitra, supados teu nyongkolong teuing kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Prung ah. Geus 2 poe Ki Mamad ngagoler di rumah sakit jantung harapan kita nu aya di Jakarta. Ngadaguan giliran operasi pageto, mimiti nama samemeh dibawa kadinya, Ki Mamad uubar biasa di kateter di balon jeung dipasangan ring geus dilakonan. Tapi taya hasilna. Ari gejalana sering ngerasa engap jeung babari lungse mun dibawa barang gawe. Kon kitu deui sok rada berat lamun dipake lempang rada jauh teh. Nya anu antukna Ki Mamad nurut kana saran dokter ahli jantung kudu di bypass cenah. Mitra kaum dangu, basa konsul 2 bulan ka tukang, cek dokter teh Ki Mamad positif kena ku penyakit jantung koroner. 5 urat getih utama jantung geus 80% ngadagleg ku kotor nu narapal dina kuluwungna. Geus taya pupurianeunana siga nama dak kudu diganti ku urat getih nu dicokot tina bitisna. Mun teu kitu sawaktu-waktu Ki Mamad bakal kena ku serangan jantung mendadak nu teu mustahil bisa ngabalukarkeun kematian. Kitu cek dokter. Salah sorangan sasati ngongora Ki Mamad mah sok ngahajakeun teuing kanu bangsa Girinyi jeung Paralem, boga langganan tukang sate di Senayan, Mang Sardi, urang Sukabumi, apaleun pisan mun Ki Mamad kadinya sok baku mang meuleumkeun sate domba selap gajih teh. 15 panggang teh ledis ku sorangan, bari jeung dit embohan ku gule nu cikru. Atuh mun kabeneran ka Bandung sok ngahajakeun ka warung Haji Dadeng nu aya di Buah Batu. Tah aya urang Buah Batu di dieu. Ngadon nguah mih cokor sapi samangkok gede rambang ku sumsum beak ku sorangan. Ari di imah mah kabeukina teh kana goreng tumusu nu Girinyi teh
jeung sangu goreng kambing maro jeung gajihna deui. Tapi tisaprak Imamad kena ku penyakit jantung mah pasakanana ukur bangsa dang daunan jeung lauk cai bae. Lain daging sakalpeung sok ngarasa jengkel ki Mamad teh. Balas sok pok deui majarkeun teh cenana jagal teh geus mararaot kitu. Mun nyindiran patih goana nyindiran pamajikanana nyimasna cing atuh nyai nyieun lodeh teh cipatina montong teuing disaringan mending sababaraha kali disaring teh atuh jadi caberang lodeh teh ceuk Ki Mamad bari rada kegelendeng kanu mangnyeunkeun omo lodeh jeung aduna beuleum peuteuy mah sambal lada jeung goreng peda heug dikucuran jeruk purut matak olok ejo tapi ieu sayur lodeh cawerang model kitu mah jadi teu nafsu dahar teh. Mitra kaum dangu ayeuna urang kocapkeun deui Ki Mamad di rumah sakit harapan kita teh nu aya di Jakarta. Pok dokter sesauran upami diantep sawaktos-waktos bapak tiasa ngadadak kenging serangan jantung pak karaosna tangtos nyeri pisan eta teh sareng pang nama kalintang bahayana ceuk dokter ngageingkeun kaki Mamad nu keur rada ngalamun basa nginget-nginget kadaharan nu mata kumetap atuh paur-paur oge kapaksa Ki Mamad teh nurut rek dioperasina katambah digedean hate deui ku nyimasna bojona teh majar ayeuna mah teknik bedah jantung teh cenah geus canggih pisan teu siga baheula ras Ki Mamad inget kakapi mamangna nu aya di Tasik dina tahun 80-an sarua deui jantung kudu dioperasi di Jakarta jantung koroner. Mitra kaum dangu teteg pisan Ki Ahmad sanggeus dilongo ku kapi adina mah nu katelah yoyon abdi makang tos sagala dilakonan ceuk yoyon bari pok deui ngomong ka lanceukna ring oge tos aya genep dibebas 2 kali nu tacan teh diganti jantungna we wungkul pokna bari seuri ari ayeuna kumaha kondisi si laing yon kumaha Kang ayeuna kumaha kondisi si laing tanya Ki Mamad ka adina alhamdulillah Kang jag atuh didamel sapertos biasa apan setahun pas ka operasi oge gaduh deui nu bungsu ngan kana golap nu dikirangan teh itulah sasasi sakali ari sono pokna bari ngahehe dan nya atuh mitra manehna mah kana golap teh matak timburuan pamajikan eta bae stik golapna oge rupa-rupa sasat ditatap diusap dielapan unggal waktu make lap tina kain planel nu lemes teh ngan henteu wae di kukusan mah apa majikanana mah kawasna can puguh dinangna dinengne kitu. Mitra kaum dangu memeh balik yoyon ninggalan buku tak ieu Kang aya buku ye buku naon yon jagetang tampi kasar ngantosan waktos dibelek pokna ngagonjak mana coba ilikan song yono ngasongkeun buku ka lanceukna gap buku teh ditampanan terus dibaca ku Ki Mamad buku teh judulna dibalik riwayat para nabi mengungkap nilai-nilai kehidupan nu ngarangna teu wawuh nuhun yon kelah rek dibaca sanggeus piak nu baresuk ceuk Ki Mamad ka adina.
Mitra kaum dangu kaputingnakeun kakarak buku teh dibacana. Patana sesare mah mending maca buku, ceuk Ki Mamad dina jero hatena. Tina daftar isi jeung rangkuman eta buku tetela medarkeun riwayat para rasul pinilih. Rasul Azmi timimiti Nabi Adam alaihi salam nepi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bari diebrehkeun ajen inajen kahirupan nu nyumput dina perjuangan aranjeuna. Demi pikiran Ki Mamad harita rek maca riwayat Nabi Adam heula, memeh diteruskeun kana riwayat nabi-nabi sajena. Atudar bae manehna maca nepi ka meh poho kana waktu mun teu kaburu datang perawat nurutin di tenan mah. Bapak, ini sudah hampir jam 1 malam. Iya. Bapak harus banyak istirahat, jangan baca terus. Cek perawat bari pok ngomong deui. Sini bukunya saya simpan. Pokna tandes bari nyokot buku nuker dikekeul ku Ki Mamad. Sok ditenden dina meja nu hese didongkang ku leungeunna. Sanggeus nyarelekeun pipinding pas weh lampu kamar teh dipareuman. Mitra kaum dangu Ki Mamad nyorangan di kamar merdong secang-cangna oge tina cahaya listrik nu aya di jero kamar nu remang-remang ngalangkang tina lawon pipinding. Teu ujug-ujug reup Ki Mamad teh tapi ngaherang heula mikiran hiji hal nu kaunggel dina riwayat Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Nu bieu kumanehna dibaca. Kajadian tina hal ihwal Nabi Adam dipasanggirikeun ku mantenna. Jeung para malaikat anu protes, rehna diciptakeun bangsa manusia nu digadangkeun jadi khalifah di dunia. Padahal manusia mah pajah tukang nyieun huru-hara jeung resep pegalan pati. Mantenna ngawulangkeun al-asma kullaha sakabeh ngaran nu aya ka Nabi Adam alaihi salam samemeh prunga doa pangaweruh. Mitra kaum dangu tah lebah eta nu nimbulkeun pananya pikeun Ki Mamad teh. Ku diulangkeunana al-asma kullaha tangtu Nabi Adam teh lain bae uninga kabeh ngaran nu aya dina hiji zaman, tapi oge meureun uningaeun ngaran-ngaran nu aya di samemeh anjeunna digelar jeung nu aya dina zaman sabadana. Ceuk hate Ki Mamad ulang mikiran malah boga kacendekan sanajan manehna oge rada ham-ham. Mun kitu matang tu Nabi Adam alaihi salam teh uningaeun ngaran-ngaran jeung istilah kiwari seperti komputer, internet, Google, Yahoo, Twitter, HP, SMS, YouTube, TikTok merunya kaasup penyakit jantung koroner, kateter, ring jeung bypass jantung. Moal bawa uningaun oge kadang-ngaran mass media meron seperti Kompas, Pikiran Rakyat, Tempo jeung Mangle. Bener teu mustahil deui uningaun kadang-ngaran aing Mamad Rohana oge kaelin Samsuri meron Jokowi, Megawati, Prabowo. Nyiapan kabege kawang kuku al-asma al-kullah teh meron. Mitra kaum dangu kitu nu aya dina pikiran Ki Mamad harita. Pikiran ngaco meureun pamohalan. Ceuk manehna deui bade ngarahuh. Apanan manusia masalah wasna kauger ku hukum ruang jeung waktunya. Moal bisa malikeun waktu kamari jeung nganjang kapageto kapanan. Ceuk Ki Mamad mitra nah hatena samemeh manehna reup saretibra.
Singkat ieu riwayat, dina poean dioperasi reng salat subuh Ki Mamat terus mandi di angir make sabun jeung sampo betadin. Lantis pisan sanggeus manehna dikuras pikeun ngahampangan awak, itu wajibna mun rek dioperasi teh kudu puasa heula. Harita teh mandi oge di embung-embung oge tetep kudu dimandian ku parawat, teu meunang mandi sorangan. Biar bersih banget, Pak. Ini sudah menjadi prosedur tahap awal sterilisasi. Cek perawat. Tapi barang rek ngadugulan laranganana ku Ki Mamat dihulag. Tolong ganti sama perawat pria aja, Neng. Cek Ki Mamat. Gak apa-apa, Pak. Kami sudah biasa kok. Walon eta perawat madok beri nembongkeun panyukuran. Montong, Neng, montong. Kenapa, Pak? Bisi reuas tembal Ki Mamat pondok. Duka ngartieun duka henteu perawat teh. Tapi buktina manehna disuluran ku perawat lalaki. Bisi reuas na mitra. Cagur. Mitra kaum dangu, sanggeus segala beres kasup di tensi, EKG, dipariksa getih, jeung diukur temperatur awak. Ki Mamat dipindahkeun kana kursi roda. Gurudug didorong ku perawat jajaka, dikawal ku saurang perawat mojang. Kita jalan-jalan dulu ya ke ruang operasi ya, Pak. Cek nu ngadorong, bari pok ngomong deui. Tapi sebelumnya Bapak diantar dulu ke ruang steril ya. Siap, Pak? Nggak takut kan? Siapa tuh, siapa takut? Walon Ki Mamat heureuy. Nu ngalanteur sareuri. Sabenerna mah Ki Mamat ngajak heureuy teh hitung-hitung nang tremkeun hate. Nu ngadak daligdug tutunggulan. Atuh ku kitu teh mah derek deg-degan kumaha. Geura bae yang hareupan operasi jantung, dada rek dibelek, terus jantung dioprek. Mitra kaum dangu, sanggeus segala beres kasup di tensi, EKG, dipariksa getih, jeung diukur temperatur awak. Ki Mamat dipindahkeun kana kursi roda. Gurudug didorong ku perawat jajaka, dikawal ku saurang perawat mojang. Kita jalan-jalan dulu ya ke ruang operasi ya, Pak. Cek nu ngadorong, bari pok ngomong deui. Tapi sebelumnya Bapak diantar dulu ke ruang steril ya. Siap, Pak? Nggak takut kan? Siapa tuh, siapa takut? Walon Ki Mamat heureuy. Nu ngalanteur sareuri. Sabenerna mah Ki Mamat ngajak heureuy teh hitung-hitung nang tremkeun hate. Nu ngadak daligdug tutunggulan. Atuh ku kitu teh mah derek deg-degan kumaha. Geura bae yang hareupan operasi jantung, dada rek dibelek, terus jantung dioprek. Mitra kaum dangu basarek asup rohangan khusus tempat kamar sterilisasi. Nu lokasina sarohangan jeung kamar operasi. Katinggal pamajikan Ki Mamat jeung anak-anakna araya di luareun rohangan ngadaragoan. Jung sakabehanana rangtung rek nyampeurkeun tapi dihulag manten ku perawat. Maaf, Bu.
tidak boleh didekati. Dari jauh saja, Bapak sudah steril. Cek salah seorang perawat awewe. Ki Mamad oge teu bisa ngajak nyarita naon-naon ngan bati imut. Bari ngacungkeun indung leungeun duanana. Minangka ngeregreukeun hate maranehanana. Maranehna malas ngadadahan, malah si Yasmin mas Yasmin, anak Ki Mamad anu pangletikna, nu kakara kelas 3 SMP, make ngogorowok sagala. Semangat Pak cenah. Bari ngacungkeun jempolna. Ngagedean hate bapakna ayohna mah. Ari pamajikanana katingali ngahruk tungkul keur ngadua kawasna mah. Mitra kaum dangu di kamar steril Ki Mamad dipindahkeun kana ranjang khusus, terus diganti deui baju. Sanggeus awakna dibersihan deui, disekalantis ku alkohol, jeung dipariksa sakali deui taliti pisan. Sanggeus kitu mah didorong asup ka kamar operasi gigireunana. Nu caang ngabrak ku lampu, lengkep jeung rupa-rupa peralatanana. Aya lampu gede ngemprai luhureun tempat tidur jeung layar-layar monitor. Kareret harita teh ku Ki Mamad aya 5 nu aya di jero teh kaasup ahli anestesi atawa ahli suntik bius teh nu geus cendokul we yang hareupan mesin monitor jeung saurang parawat deui. Mitra kaum dangu, sanggeus nitenan hasil pemeriksaan pangakhirna, pok dokter anestesi teh nyarita. Tenang aja Pak, tidak akan terasa kok. Jadi Bapak tenang saja ya. Sekarang mau saya suntik dulu ya. Nanti kalau saya instruksikan menghitung, Bapak harap menghitung ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Paham Pak? Kita akan segera mulai. Cek ki dokter sorana ngosom. Dina raraina nu make tergos ukur kaciri kacamata. Tila gejos karasa aya jarum suntik nu ngagejos kana awak Ki Ahmad. Silakan menghitung Pak. Cek ki dokter deui. Ngadenge kitu Ki Mamad nurut ngan ngitungna lain 1, 2, 3. Tapi manehna mah babacaan sabisa-bisa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cenah disambung ku dikir mitra. Mimitina mangharewos Allah Allah Allah. Akhirna Ki Mamad teh ngagarantos dina jero hatena. Kusabab geus karasa kasadaranna geus mimiti ilang. Allah Allah Allah. Kalayan cengeng tur jero pisan asana dikirna teh. Nepi kalesna Ki Mamad teh inget kana naon-naon deui kapiuhan tina suntikan bius teh. Mitra kaum dangu satia dongeng Mang Anggang, nunuju ngadangukeun Mang Anggang ngadongeng urang teraskeun. Duka sabar halilana Ki Mamad teh inget di bumi alam. Nu akhirna mah rai kasadaranana nungtutan dararatang. Barang jeung panon anu beunta lalaunan, barang breh disabudeurana nyampak warna bodas bersih tur cararang. Di mana ieu teh?
Cek gerentes hatena ras mehna inget kana purwadaksina. Apa aing teh keur dioperasi jantung di rumah sakit harapan kita. Nya tuh geuning baju oge masih kena make baju steril. Nu tadi dipake pas rek dioperasi teh ya. Geus anggeus meureun nya. Ceuk ki mama deui. Nu keur ngajepat dina ranjang di juru deket panto. Jeung asa teu karasana naon awakna teh. Teu tiris, teu panas, teu lieur atawa nyeri. Sama sekali teu aya tapak-tapakna acan dioperasi teh. Sama sekali teu asa tas dioperasi. Nu mejana mah cenah sok peurih urutna teh. Tapi anu karasana ku Ki Mamad mah maniku asa jag-jag bae. Geus kitu lalaunan ramona ngarampaan dadana. Taya perban salambar-lambar acan nu napel. Terus nyasaran bitis kenca jeung katuhu. Sarua deui. Taya tapak urut ngeureut, taya tapak operasi. Teu tulus meureun dioperasi aja. Da sok kabejakeun aya nu ngadadak teu tulus. Lantaran mameh prak kapanggih aya hal-hal nu ngabolaikeun tindakan operasi. Kitu cek pikirna Mitra. Mitra kaum dangu kulantaran tayana naon nu karasa. Lalaunan Ki Mamad diuk terus si Dengdang sisi ranjang. Karek kareret di tengah rohangan aya sawatara urang nu ngariung dina meja operasi. Limaan dihitung teh. Marake saragam hejo toska jeung ditergos. Ki Mamad penasaran hayang nyaho saha nu dioperasi jeung kumaha prak-prakanana. Terus manehna turun tina ranjang. Kojengkang lempang lalaunan ngadeukeutan bari seselandap terus ajeg persis lebah suku nu ngajepat. Mitra herana teh tim dokter nu keur ngoperasi teh siga nu teu kaganggu ku ayana manehna anu keur nangtung di antara maranehanana. Bakat ku konsentrasi murunya cek Ki Mamad na jero hatena. Tapi barang ret manehna kanu keur dioperasi, nah atuh Mitra. Ana jonghok teh Ki Mamad ngajonghok. Dada aing eta mah. Awak aing eta mah nu keur direcah teh. Sajongjongan Ki Mamad olohok bengong. Lebah dada kencana gudawang rubak, jajantung oge kaciri embut-embutan keneh keur dioprek. Ki Mamad penasaran asa teu percaya kana dedeuleunana. Basa dipencerong deui jeung ditelek-telek. Sidik lain nu sejen. Ki Mamad ku kitu teh mah saha nu teu apal atuh kana beungeut sorangan nu sakurang-kurangna 3 kali sapoe ngenteungna oge. Barang Ki Mamad tungkul kaciri dina bitis kenca katuhu aya raheut keur dikaput. Mitra kaum dangu. Kusabab teluh baraja rumasa sok teluh baraja babari lieur mun nenjo getih teh atawa tatu da kitu teluh baraja mah sok babari lieur mun nenjo getih teh atawa tatu manehna gagancangan mundur tina meja operasi terus diuk deui si Dengdang dina ranjang urut tadi. Lang mikir sidik nu keur dioperasi teh awak aing. Lain pasien sejen lain tapi nah aing aya di dieu. Misah ti nu keur ngajepat. Henteu kitu aing ayeuna keur ngimpi dioperasi. Atawa nu keur dioperasi teh terus ngimpi kawas kieu. Buah-buah ieu nu dina psikologi transpersonal mah nu disebut out of body experience saya merunya.
nyaeta urang ngarasa kawas keluar tina diri urang sorangan, tur bisa lalajo diri urang sorangan. Mual kitu ayeuna aing tegas jadi roh. Atawa apan tadi sidik kacirik pisan jantung teh embut-embutan kene. Artina aing can maot. Ceuk Ki Mamad galecok na jero hatena. Malah mah basa manehna ngusap beungeut jeung nyiwit maneh oge arasa pisan deui. Apa hirup kene mun kieu mah aing teh. Kumatak baluong, ceuk Ki Mamad bingung. Batan baluong mah mending keluar. Jeung bisi kata rajang tuluh baraja. Kuriak ngaganggu nu keur jongjon ngoperasi, ceuk Ki Mamad na jero hatena. Jung manehna turun tina ranjang terus lempang nyeker. Lelaunan ngadeukeutan panto kamar operasi nu nutup. Kak kana handle panto rek dibuka, tapi teu hasil. Lantaran teu bisa kacekel, ramo oge molonyon deui. Unggarek ngaranggem handle panto teh. Taya tanaga meureun efek tina narkose. Kitu ceuk teh satena. Bari pok ngomong laun. Aku mah geus kieu. Kumaha kalanana sangkan bisa keluar ti dieu yeuh. Mitra kaum dangu karek mikir kitu atuh mitra, ujug-ujug Ki Mamad teh geus aya di luareun kamar operasi. Duka kumaha carana? Buah aing keur kasih nugrahan boga ilmu rasloh. Nya, ilmu rasloh nu pajar mun urang ras hayang nyaba ka hiji tempat ujug-ujug celok geus aya di dinya. Ceuk Ki Mamad. Tapi teu dipikiran ieu ku manehna. Teu dipikiran teuing. Nu puguh mah untung we pikeun aing mah. Meureun hayang indit-inditan teh teu kudu olok ongkos. Ceuk Ki Mamad deui. Bari gidig we. Maneh lempang bari ruat reret. Mitra kaum dangu lebah kamar sterilisasi. Ki Mamad kabeneran papaliwat jeung tiluan perawat nu tadi nganterkeun manehna ke ruangan eta. Terus kumaha disapa teh ditanya nya mitra. Selamat pagi, ceuk Ki Mamad rengkuh. Tapi aneh eta perawat teh nembalan-nembalan acan. Jojong we lempang bari teu ngaliuk-liuk acan ka manehna. Sanggeus ngararet kana jam luhureun panto tembok. Renjag meh ngarenjag. Jam 9:30 geuningan. Eta perawat mina royot bae. Teu ngajawab sakecap-kecap acan ka aing aya ku jarudes pisan. Can meunang latihan excellent service meureun tah. Ceuk Ki Mamad. Gegandengan sorangan. Bari terus ngadeuketan panto rohangan anu nutup. Tapi aneh deui wae mitra. Basa sababaraha kali muterkeun kuncina, sarua aya hasilna. Panto tetep rekep nutup. Leungeunna meuni asa ngeplos deui tenenggal kana cekelan. Waktusna mitra. Kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum geusan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina. Dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna, anu apal kabasana, anu rancigas ransana, anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios.